burubuk guys, gorengan tahu burubuk, bala-bala mulai bisa gitu, del. Air bangunnya nih. Jadi sebagai seniman jangan menyerah atau kalah oleh masalah. Pemirsa YouTube Baraya Sunda Salam Dunya di mana we ayana anak bangsa Sanusantara sim kirung sim kuring ayeuna nuju aya di wewengkon Abah Oni nu disebat Sanggar Seni Sunda Kanosa Kandagan Nonoman Sunda. Hayeuna urang guar salah saurang anggota KLJB anu motekar kaparigelanana tos tedi tos tedi pokoknya mah tos diangken ku sadayana wirehna ti wewengkon Ujung Berung aya Nyong Colang salah saeus anggotana anu ngamumule sanes wae dunia seni Sunda tapi lebet karena mangrupi-rupi seni Sunda aya benjang aya koreak, aya buncis, rupi-rupi ini orang gua. Sampurasun Mbah Oni. Rampes. Si Pitung guys. Bah. Iya. Sanggar Kanosa ngadeg tahun sabaraha? Aduh keresan tahun 8 hiji. Abdi nembe beres kuliah guys. 8 hiji teh karek wisudanya. Mbah Oni mah geus gaduh sanggar. Kanosa teh visi misina naon eta teh Bah kumarge abdi mah nya ngawitan teh Karang Taruna puntennya ari Oh. ngarumpul teh barudak lalaki hungkul nya karesan ku sapote dinamian geus dijang Kanosa naon Pak Kanosa teh cek abdi nya nya Kanosa teh Kandaga Nonoman Sunda da ieu mah tukang ngumpul barudak lalaki hungkul saeureut teh kitu sausaha eta teh sepuh abdi ai sepuh abdi harita di mana karesan di bumi mun jantan anggotana teh sesueuna para nonoman nonoman lalaki lah aya terah ti mohon ti karuhun rupina mikaresep kana seni Sunda karesan aya mohon Mbah Oni nalika KLJB harita nuju aya pemecahan rekor muri Mbah Oni sareng reng-rengan diangkut ka Car Free Day Dago mapaesan luar biasa oge di nararaga seueur acara KLJB nu dirojong dikeun ka Dagoti hostnya menuju acara Mahakarya, oke Mbah Oni atas nama Korwil Kota Bandung ngintun reng-renganana dina Magelaran, kita luar biasa. Bah sadacan ngaguar kanggo program-program kapayun, abdi hayang muninga di Kanosa kagiatan teh naon wae Bah? Seueur pisan. Wah, ji aya pelatihan ya seni benjang tingawitan SD Dubika SMU walas ya ayanya aya terus ibu-ibu ge aya ibu-ibu saya tak ibu-ibu PKK di wilayah dia teh terus eta benjangna terus angklung buncis eta mah tiap sakola kodena oh jadi Wa Oni oge salaku guru eskul bami kitu mah nya sebut eskul sanes abdi mah kitu nya tapi kan ngalatih we da murang kalina cara rakat tapi kan kegiatannya di sekolah biasa oh nya isin aya sebatkeun eskul mah abdi mah ngalatih we hungkul kitu nya milih gitu gitu nyari angklung buncis nama D24 SM8 SD Ujung Berung katanya anu rutin sok dilatih gitu. Terus tos angklung buncis terus reak tiap paguru tiap grup abdi teh dibina nu aya di wewengkon Kecamatan Ujung Berung kawitana teh abdi mah mung murang kali teh kan ari Karang Taruna sok tara gaduh dog saeureut teh nya nya mata komunitas sadekeun tah jang sok pakena anu kumaha sakarepna nu jasana sing horeng indukna teh baru teh resepna teh sok balik ka nu reak nya komunitas dibina reakna teh nya kadejang kudu ieu kieu-kieu asisna da besi disalahkeun ka resep mah teu jadi masalah aya ugranana tapi aya pakemnya jadi teu sagawaya margi urang di lebetna ngamumule sanes wae senina tapi nilai-nilaina nilai-nilai kahirupan masing-masing eta seni teh kan kantos aya filosofinya ngandung edukasi ngandung pangajaran artikan oge mun sakolat baheula mah sorot teh dikira-kira tapi nyata eta teh cenah kitunya budaya teh silokan teh mohon
Bah Oni salajengna nyaeta dina kasenian-kasenian anu dikongkolakeun, anu ditarekahan, dikembangkeun, disanggar kanosa ieu tos minton di mana wae. Suratnya. Nu saemut abdi we ieu mah. Anu kamari hanet keneh peunya catatan Covid Kalimantan. Hah? Guys, Nya. Kalimantan guys. Eta pertunjukan seni benjang. Seni benjang. Benjangna benjang gulat. Karesan di bawahi ku Koni Porda nya. Eta teh Koni teh sanes Koni Stoni sanes. Sahanes. Eta mah Kang Oni nya. Kan kumargi benjangna di abdi menenkeun teh gulat. Oh jadi benjang teh aya gulat, aya naon deui? Helaran benjang. Benjang topeng. Itu karesan dibawahi ku pemerintah mah kamari mah ti Koni dicanakna gulatna. Ngawakilan Indonesia ngawakilan Provinsi Jawa Barat nyaeta nunjuk ka sanggar kanosa ieu dan Waoni lah yang berangkat ke Kalimantan Sareng anak-anak sedehana di pertandingkeun lah mun ceuk ayeuna mah gitu lah. Wah luar biasa. Oke pamirtub abdi ge kantos ngaliput nalika Waoni ngongkolakeun aya pintonan gulat benjang sa Jawa Barat di Pasir Kunci harita. Waoni kalasan kapeto janten anu ngabuka oge nutup ngalangkungan seni ibing benjangna. Eta luar biasa nya. Ketuana teh Abah Anto anu benjang atanapi benjang mah Pagandir rasanya. Anu di Pasir Kunci. Di Pasir Kunci Mbah Anto. Oh, Mbah Anto almarhum. Muhun. Anu Jawa Barat kan aya ketua benjang Jawa Barat teh nu gaduh Asep Gumbira. Amun kota Bandung mah Asep polisi. Asep kene saminya. Anu ketua Indonesia mah Asep Dandi. Oh, Asep nu ka Jawa Barat mah Asep Gumbira. Anu kota mah Asep polisi. Nu katelahna we ieu mah gitu punten ya. Bila naminana gitu eta ieu manusia di dintenna lain aslina malah pilih gitu. Anu luar biasa pamirtu sanes wae ngongkolakeun tadi sebatkeun budak sakola warga nu aya di dieu lajeng oge ibu-ibu PKK tapi oge sakaluargi sadayana jarago dina bidang kasenian Sunda margi Ambu Yanti istri abdi ceuk Abah Oni nya Ambu Yanti istri abdi ceuk Abah Oni teh oge salah sawios penari laras dina kegiatan upacara adat kan sejanten penari ambu dan kawitan nama jaipongan sampai kan tari upacara adat. Oh pernah jeung Ambu Yanti di mana harita? Tah abdi ge eta mah rada hilap deui nya nu manggung abdi teh. Oh hilap teh karena sanes ku seueur anu penari seueur justru eta aduh sombong guys. Jadi urang teh bobogohan teh harita teh jeung nu mana? Gitu ari kapungkur mah pan abdi mah kapungkur mah kan abdi teh sok ngalatih di SMA. Oh muhun sangar-sangar seni keur bujangan teh gitu kan ka mana-mana teh sareng teh pasti sareng penari penari sareng nayaga penari sareng nayaga kereresan ari Yanti mah satujuan caket. Oh jadi angkalan pergi bade latihan bade naon teh sareng ku saking sareng jadi bareng sagala-galana gitu. Bobo ge sareng pas nikah maneh alhamdulillah gitu. Seueur penari harita tapi naha aya sesuatu naon gitu di sosok karakter Ambu Yanti anu Abah Oni resep sabedeun ka ngibingna ngibingna jadi ku abdi ditinggal teh nya benten sareng nu sanes lah kitu nya buang ge susut nana susu langsung cukil aja nama. Oh cukil. Karena susu abot itu panas. Cukil lah langsung. Jadi anjeunna teh gaduh keur mah titisan teh kapungkur mah masih kena abah-awa. Oh iya. Awan metro. Moho terus ku Kang Yayan, Amoy lah di komunitasna nya. Di bina kieu aya pinunjul anu lebih gitu. Nya ku abdi teh sok dicanak teh amun aya nabeun-nabeun teh nya si anu pilihan kan ada orang-orang mah anu baragus nangkul nya keresan termasuk istri abdi nya kacanakan nya alhamdulillah saking ku caket serjog tentos jedona beten jadi hiji gitu guys harita di teras Sunda Cibiru aya acara namina teh bajigur nyata bajigur teh singkatan ti teh aduh bajigur teh pokoknya acara komunitas anu aya di seputaran Bandung Timur. Ngariung ngahiji Abah Oni kapeto janten sutradarana guys.
nyaeta ngadamel hiji gelaran prosesi gabungannya di teh aya rampak gendang, aya oge pintonan jaipongna, teh oge aya kilengser makalangan. Eta luar biasa. Eta saur abdi acara eta hese deui digelarkeun. Margi ngalibatkeun sakitu seueurna para seniman di Bandung Timur. Malih mah guys, sakeluarga Abah Oni tampil di Teras Sunda Cibiru. Aya Ai, aya Aka, aya Utin. Harita Ai, Aka jeung Utin teh nari nanya. Aduh, baru dapat taulinan naon teh. Oh, kalau udah lembur. Hari biasanya mah pun anak mau Ustin mah resepna mah kanu nari bunci, kana depongan. Ya kalau nari we lah gitu. Mohon. Guys, aya urang petik ayeuna urang saisieun sabanyereun ti Abah Oni bah ngongkolakeun kesenian Sunda teu gampil. Pengalaman abdi kedah we nombokan. Nya. Bokan go transport, bokan go barudak, jajanan da urang teh barudak teh marawa patuangannya. Kedah di Pasihan kanggo tuang eusna. Kumaha tah ngalaman kitu oge? Aduh, ari abdi mah lain ngalaman deui. Paribasana. Kantos abdi pengalaman. Pajarkeun teh cenah bade dibayar pun hajat teh gitu. Oh nya, efek teh ternyata teu. Oh. Tapi kamu urang kali sewaktunya abdi mah kumanya pimpinan berenya. Teu apal budak mah dibayar sareng teu nanya. Hanya hon dicana pabrik dah. Nya. Kapaksa uangnya lira. Budak teu apal naon nya dibayar pabrik teh. Set beres. Gitu nya. Ayo contoh kan, aja nanti dibayar gitu. Tongnya mau apa? Itu mah rahasia pimpinan. Mata tak sesena pimpinan teh gitu kendala nanti. Ngun aya pahitna kudu kumaha, aya manisna kudu kumaha. Mata kurang mah mengelolakan budak teh kudu sama manis sama pahit. Sapa pahit sama manis. Manis kudu apa? Budak teh manisna, pahit kudu apal pahitna gitu. Ngan kendalana kitu pernah di dalaman kabeh, juga nu hiji nu hajat teu jasa mayar dah murid saya terus nabi gitu jasa lagi kumahanya tapi murah kali mah apa turun na panggung nya dibayar tapi tadi bumi terus narunguan pan istri serang pun anakna bener gitu. Guys itu sanes we mung sakali panggung seueur panggung Abah Oni katinggal ku abdi esok nombokan bawa acara di mana wae anu namina seorang pimpinan mah kedah ningalikeun kedah wijaksana nya. Bah, patarosan pamungkas ya, Bah. Nyaeta dina raraga urang ngongkolakeun ieu kesenian di zaman Covid di hampir ulang tahun kan nu kadua ieu teh. Laras. Kumaha nu muhun nu kaalaman ku Abah Oni sareng sanggar kanosana ieu dampak atana pi efek si corona teh nu karaos kumaha ieu? Waduh, masalah corona ieu mah nya. Mun ancur mah ancur. Hancur. Kan untungna abdi mah nya masih kena biasa ngupahan marang kali. Disalurkeun kana naon sih pertemuan najan pakai media oge lah. Misalkan apal ya lagu silioparkeun we amun latihan teh kitu ayeuna mah. Oh, geuningan lewat PA Group. Mohon. Apalkeun ieu lagu anu, ieu tari anu. Tah gitu. Ke suatu pertemuan teh kan terus aya bahan. Tah kita rada bebas hayang ngahijikeun teh. Apal nu kamari? Nah, urang ieu tah kieu bentukna kamari di obrolkeun teh. Yang mudah-mudahan sing enggal rengse ieu corona jadi abdi tiasa amun cek kasar mah tiasa maranggung deui lah. Tiasa makalangan deui. Kocak mah kocakan eta nya urang teh handal ari kumaha ada ari sareng aturan sareng wabah mah da urang teh bisa di hoyong-hoyong gitu nya. Kan kantun urang nawe sadar diri, jaga kesehatan. Yang masing-masing lah minimalna gitu nya. Guys, corona telah membuat corona koreda segalana. Obatna kedah Covid. Covid kokoreh piduiteun. Tah, urang dah kreatif. Janten salami corona ieu, kreativitas naon ku Abah Oni dilakonan dina minuhan kipayah. Karesan perenya abdi dina ieu mah hiji tinu UKM lagi aya sanawas dicalan kekecilan aya. Oh, tahu gurubug guys. Tah, eta geuningan apa? Di sok ngantor ka tahu gurubug kuliner gitu kan. Guys, ini yang dimaksud dengan tahu gurubug guys. Gorengan tahu gurubug. Bala-bala lem bisa ngehu DLL. Ieu ngomongnya. Bawoninya nih. Jadi sebagai seniman jangan menyerah atau kalah oleh masalah. Iya. Betul ya, Mbak? Iya. Ini si ambunya, Ambu Yanti, istrinya. Lihat. Proses ya. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil akhir. Jadi
proses itu adalah sejatinya tidak pernah berbohong dan memang harus dilakukan. Intinya mah pesan Ambu supaya kita berkreasi di saat corona, gimana pesannya buat teman-teman kita di KLAJB, emang nggak? Jangan putus asa, sabar dan tetap naunya berkarya. Anu penting mah kieu we umurnya. Mun dahareuna nangeuna pasti hasil lagi ngeunah. Beak dimakan, urang ge sarua tina seni kitu. Mun urang jual dia nangeuna pasti katontonan ngeunah hasil lagi ngeunah. Tong hilap guys, wargi-wargi KLAJB, yuk balik ya. Merapat OTW. Hah? Di mana? Oh, di mana Ka ujung Berung. Cinangka, Jalan Cinangka, Ujung Berung, Bandung Timur. Ya. Tong hilap guys. Nah, Cengekan. Cengekan. Tong hilap. Gimana bilangnya? Hilap. Terakhir anu ngurus alat paling batas rusak 2 tahun mah teh. Alat rusak. Mohon. Komo ya bahan tina kulit kan gitu. Gitunya di baru deui di sayan deui nya sapalina oge aya nu ngadanusan tina grup nusane. Oh gitu. Alhamdulillah teh nya ari kaya rokok-rokok wae mah lah kitu nya. Janten Abah oge disuunkeun grup-grup nu aya di wewengkon Ujung Berung Cibiru sareng sabudeureunnana dina merepetilisasi alat kesenian di laras gitu ganti kulit atau kan ganti kulit komo model Agusan teh jebol disimpankeun lami teu kaanggo. Jadi si kulitna teh butuh proses anu kumaha khusus gitu nya teh siga anu sanes teu gitu. Jadi emang alami sadayana jadi mun kena dampakna teu diangge teh pasti aya we gitu. Oke, pamungkas bah, mangga siap kanggo para nonoman salam dunya manawi dina raraga urang teh ngalestarikeun sareng ngawariskeun seni budaya Sunda mangga. Pesan apa? Oh, gitu nya mohon ka adik-adik akang oge ka sepuh-sepuh kangenya punten ya abdi tos kumaha hantun ya ngaguar deui naon cenah kesenian naon cenah ieu kalakulaba urang jang kaharepna kieu we ayeuna mah cintailah tradisi urang nu aya. Lain teu meunang kitu, teu meunang kieu, mung jagi ayeuna mah kesehatannya jang pribadi masing-masing we. Seni warisan, seni na diri urang. Seni jang urang selera, jang keluarga sakabeh. Hirupna nyeni pasti kieu. Wow. Abah Oni hatur nuhun pisan, sing majeng teras, konsekuen, komitmen, konsisten dina ngamumule seni Sunda. Guys, kurang simpulkeun nya tina obrolan dinten ayeuna sareng Abah Oni kahiji. Hirup memang aya masalah, tapi urang ulah eleh ku masalah. Kerah tarekahan. Abah Oni hatur nuhun, sami-sami mugia manfaat barokah khususna kanggo abdi pribadi dina ngajagi lembur urang, lembur tatar Pasundan. Sakitu pamitu pamirsa YouTube langsung ti bumina Abah Oni anu aya di Sukalila di Pengkeren Pasar Ujung Berung. Oke guys. Tetang deui nya, be kreatif or low. Salam sauyunan.